dulur nu di lembur. Kadaria urang ngumpul seserian, oge barayan nu di kota. Ayo urang ngariung bari hiburan. Sok lah jawab lah mana bla live na bun rakor lah. Oh sok atuh resep jo harudang anjir eta nu nonton bla edan luar biasa jauh tange we jeung kamanesan lamun live geuningan genep urang nu nonton teh 7 urang paling banter 12 urang. Tapi eta bener euy emang resep ningali Bunda Korla live mah euy lincah euy nya begitu teh meureun disebut teh kolot kalapa teh bla bener tuh. Resep orang dia euy. Oh, CS sarua jeung urang CS. Sarua naon? Ih, ari CS. Ari urang kan ari keur live. Wah, eta mending ngabrul CS randa nanyakeun. Cas bla, geus buka pamajikan cu. Cas bla, lengah keneh. Cas bla kangen euy, hadieu atuh. Mani pede kas bla. Please atuh bla. Mane disarwakeun jeung Bunda Korla. Heueuh, sarua emang sih mane oge kolot. Kolot kalapa sarua jeung Bunda Korla. Sabina maneh mah beki kolot beki koclak. Kolot kalapana. Gaya ngabutik anjing sirahna maneh. Urang seneng garembira pohongkeun kasusah. Kecil leupeung hingga si jasna. Bla kedeng deui puasa bla euy. Urang papajar ya. Botra mulin ka mana we. Di ka Pangandaran bosen bla nya. Pangandaran wae. Yang nu endah euy, nu tiis gitu tempatna teh. Pangandaran teh lainna naon panas euy. Sing boga ide teh maneh. Ka mana gitu ulin nu ngeunaheun. Urang ulin ah. Jenuh euy. Apa menyambut puasa we urang teh. Ngerti? Oh, CS. Cuang cobaan ka ditu ka surga yeuh ah. Please atuh bla tong piomongan wae. Ampun piraku ka surga ai maneh. Ih, hari si CS. Pan cepa ustad ke CS. Nupang endah-endah nama di surga. Eleh alam dunia ke CS. Petak cuang cobaan ka ditu. Bosen ka Pangandaran. Ka ditu ka dieu mending ka surga. Heeh. Tapi aing kudu modar heula meureunya. Ampun si ieu anjir. Moal aing sok bae maneh ti heula. Moal aing mah budak laleutik keneh, hutang can dibayaran. Nya, geus si eta ti heula nya. Sok bilih bade aya nu ngariring ka surga. Ini cas bla. Ieu nanti menyambut mungahan. Mangga. Urang senang garembira, pohongkeun kasusah. Kecil leupeung hingga si jasna. Pamajikan kudu dibawa ka ustad dia mah bla urang mah euy. Kudu diruqyah. Panasana ka cida ampun. Tetangga meuli skincare hayang bla. Kamari tetangga meuli HP anyar. Hayang ganti ku HP anyar manehna lagi ampun aing mah si eta mah. Teu kaop padahal kakarek menang kamari eta HP teh. Jiga nu gampang we anjir aing ngan duit meureun pikiranna. Acida ini. Sarua pamajikan urang ge CS. Tapi ayeuna mah alhamdulillah heuy. Rada leuheung panasanana. Dikumaha dibawa ka mana rupiahna euy? Teu dibawa ka mana-mana, teu diruqyah CS. Kumaha tuh? Jadi kieu lamun pamajikan urang nempo tetangga meuli motor teh, ribut kurang teh euy. Dibere paracetamol, langsung turun panasanana CS. Gampang. Please bla. Aing ge nyaho paracetamol penurun panas. Nyaho aing oge, tapi masalahna eta lain panas. Gering teh, kon panasan ka tetangga. Cek aing mah ge ya. Maneh ya eta tarang dikompres ku paracetamol si aing mah. Eta panas tarang tah. Ampun teu pernah nyambung ngobrol jeung si ieu anjeun. Pokoknya CS euy, aneh pamajikan urang ge. Ari tetangga nyandung mah teu panasan nya.
Masih ya we anjing. Urang senang garung-garung pohonkeun kasusah meh kecil leupeung hingga si casma. Hei dulur-dulur kamonesan kadarieu urang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisi cenah cek batur jelema edan. Iha. Hei dulur-dulur nu di lembur kadarieu urang ngumpul seserian oge barayan nu di kota ayo urang ngariung bari hiburan. Hei, wah ini jong-jong gitu, ampun si CS, kunaon dia CS? Iya bocor belah. Di mana mana? Eta, tas menerekon sepeda budak nama Oding, setangna gojlang CS. Kebeneran atuh cing nyong kunci Inggris. Magehan ieu ya tuh bocor euy. Oh wah, teboga CS. Diraku teu boga belah. Pan mereker setangga mereker kudu make kunci Inggris mungkin naon atuh tadi mana? Ih, Allah. Ye ningali coba. Ieu kunci Inggris cas belah. Ampun medit-medit teuing maneh. Ginjung kadar ge. Wah lain CS. Lain kumaha? Urang mulina ge ti Jatayu CS. Lain kunci Inggris. Kudu jauh-jauh kunci ka Inggris segala. Ya, cek aing nya daripada maneh menerkeun setang sepeda. Cek aing mah eta tah sirah nu gojlag benerkeun ieu. Oke ieu ieu. Nek mau menerkeun setang gojlag bisa. Sirah gojlag teh dibenerkeun benerkeun sirah. Urang senang garung-garung pohonkeun kasusah meh kecil leupeung hingga si casma. Lain belah eta belah mitoha di dinya teh sabaraha tahun euy. Umurna dios kolot juga nama euy. Aya mun saangkatan mah jeung Firaun CS. Ngacaprak sia mun ditanya teh serius belah. Sabaraha tahun eta anjing siga kolot pisan euy, banyak umurnya. Teuing buku CS euy. Cenah cek pamajikan mah euy. Umurnya teh geus 113 tahun leuwih lah pokona mah. Luar biasanya. Daharna naon eta belah? Jigana pangaruh kadaharannya. Ah lain CS, biasa we daharna mah kos urang-urang umum. Tapi dah emang Allah nu ngatur mah nya umur mah. Ah tapi lain CS cek urang mah euy. Eta teh sigana pangaruh tina ceuli CS. Budeg. Bonge teh geuning. Terus naon hubunganna aja? Nya jadi kan lamun dipanggil ku nu bakawas teh teu kadenge CS. Jadi tanggoy bae minta urang mah. Jongjon. Jadi panjang umur. Tah, didinya CS bisi hayang panjang umur mah kitu. Eta ceuli kudu dibudegkeun. Jadi ke panjang umur CS. Cobaan geura. Masih ya we anjing. Urang senang garung-garung pohonkeun kasusah meh kecil leupeung hingga si casma. Belah neangan jahe ka mana nya belahnya euy. Aing butuh 1 ton bulan ieu teh. Butuh 1 ton. Ayeuna kakarek meunang 2,5 kintal. Waktu geus mepet ieu. Bantuan belah euy. Belah. Cas belah. Oi, ampun maneh. Tingali-tingali ku aing ti kamari keneh ieu ngorong. Bantuan aing neangan jahe belah. Aya bandar daek narima 1 ton sabulan.
pangneangankeun. Kurang ekor sibuk Ces. Kerkuyong ieu teh euy, aduh ampun. Sibuk naon maneh? Pagawean ngajugur. Wih, sarua banget Ces, kor bisnis. Ieu teh Bisnis naon? korong Ces. Pakarek menang sakieu euy. Rujit babal. Bang nama kieu Ces. Aduh, panjara teh geus dicokot kurang. Geus beak malah. Saminggu teh kudu esa kintal Ces. Kakarek menang sakieu coba. Ampun, arek kumaha pertanggungjawabanana urang coba bayangkeun. Sok tuh. Kasaha? Pertanggungjawaban kasaha? Bandar korong Ces. Coba orang tulungan solusina Ces. Geus rempak deui wae ieu anjir si Casbla. Ampun. Saha jelemana anjir nu rek narima korong? Di mana aya bandar korong Casbla? Ampun si ieu. Please atuh Bla. Ngelek wae maneh, ampun ngalonjeng na si ieu ampun. Rujit sete korong. Aduh, aing mah. Urang senang gembira, pohonkeun kasusah, teh kecil hingga si Casbla. Hei dulur-dulur kamonesan, kadari ye urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan. Iha. Ku kamonesan, urang beungkeut tutuluran. Ku kamonesan. Hei dulur-dulur nu di lembur, kadarinya urang ngumpul seserian. Oge parayan di kota, ayo urang ngariung bari hiburan. Seger. Ya, juang tata rucingan yo tamu kesel Ces. Tata rucingan. Ulah ngajak tata rucingan, karajana tata rucingan Bla. Pasti kateguh. Coba geura Ces. Ditebak ku didinya yo. Satu naon anu arana teh diulang-ulang Ces. Gampang atuh. Kupu-kupu, tah. Bari hiji. Minimal 10 we Ces, tak kakara hiji tah. Loba-loba teuing atuh Bla. Kan gampang ieu mah. Gampang. Sok eta kupu-kupu, tah, hiji. Orong-orong. Oh, bener. Terus kupu-kupu. Tadinya kupu-kupu. Unur-unur. Tah, nya bener. Engkang-engkang. Oh. Odong-odong. Odong-odong mah lain ya. Lain Ces. Wah, ngaco. Sok, naon deui kakara opat. Eueuh deui Bla, eueuh. Cenah pinter, cenah jagona, cenah rajana. Ampun, sakitu gampang pertanyaan. Taluk aing eueuh deui lah. Nyerah ya, ku opat-opatnya nyerah. Nyerah. Taluk aing lah. Yo, Ces, jawaban anak. Bagong-bagong. Maung-maung. Orai-orai. Lasun-lasun. Gampang. Ampun. Please Bla, saha anu nyebut orai-orai? Orai mah orai we. Ampun si eta. Ih, ora si CS. Yo, pan urang mun keur jongjon leumpang we ya. Cepul baya orai perlu ngejat. Orai. Cepul mau. Bagong. Pasti gitu CS, kan gampang eta. Teu kitu si teh teu. Sia mah anger aja tata rucingan. Teu asup akal nyaho teu. Tata rucingan maneh mah. Lain CS. Ari ekang-ekang euy, ai bikangna eueuh. Peda eta euy, anu nyebut teh ekang-ekang, sugan, nyikang-nyikang itu, nyai, bibi-bibi. Masia we. Urang senang gembira, pohonkeun kasusah,
meh kecil lebih hingga si jasna. Yo, CS. Bejana di dinya teh pernah masantren. Jika tuh urang ngarek ngetes. Ngetes naon ya teh? Ngetes segala nih. Oh, hayang apal urang. Cik, naon wae nu mentak ngabatalkeun puasa. So, Budak PAUD ge apaleun atuh bla. Persoalan eta mah dahar jeung nginum ngan dua. Oh deui. wah, kurang lengkap CS. Cuk urang mah. Naon deui atuh? Cuk cas mah 3M CS. Naon? Oh, dahar, minum, molohok. Baru lengkap. Naon oke jeung molohok sagala. Teu ngabatalkeun puasa henteu bla molohok mah bla. Naon ai maneh? Ih, baru si CS nya batal atuh CS. Coba molohokna mun bari ngemil kuaci. Bari ngopi. Anteungeun ngopi unggul, bari udud. Batal CS. Molohok jadi lengkap 3M. Please bla. Ampun maneh. Ulah sok ngulin-ngulin akidah seteh. Pamali. Maneh daek dikutuk anjir di talapok borok. Ampun si ieu. Urang senang gembira, mohonkeun kasusah, meh kecil lebih hingga si jasna. Pan isuk teh puasa bla. Biasana mah geuningan sok aya eta daftar geuningan pendaftaran ieu. Naon teh kahudangkeun sahur. Sok dipiket geuningannya ku RT. Maneh jeung urang bla? Ya, piketna. Urang mah aya batur. Ah, embung CS urang mah ya kapok we. Apa kunaon maneh? Oh, ta tahun kamari. Pas puasa tahun kamari urang CS. Oh, pas keur ngahudangkeun sahur tah jeung barudak. Malut. Pas kasa siji mah CS. Eta si bedug ditodongkeun eta kana pantona. Mun brug sahur. Malah eta ku hiji di babaturan urang. Gedor-gedor pantona CS. Aduh ampun Gusti, apes kabina-bina ari roket panto dibuka, ari gebyur teh urang seblok ku CSMR ku Bu Kristin. Ah, mentak kapok CS, embung ah. Rempagna anjir si ieu. Please atuh bla. Pan Bu Kristin mah non muslim cas bla. Ampun aing mah. Nya moal sahur atuh ngaranna oge Bu Kristin. Berarti Kristen si ieu. Moal ngilu puasa bla, Kristen mah bla. Aing mah parah maneh mah. Untung tah, masa ukur di seblok oge. Jadi tarok tah anjir parang teh. Maneh mah teu goblok kira-kira ampun anjir. Imah Bu Kristin didog-dog anjir ku bedog. Urang senang gembira, mohonkeun kasusah, meh kecil lebih hingga si jasna. Hei dulur-dulur kamonesan, kadari ye urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan. Iha ku kamonesan.